Bahari, ulah gagabas siya ngomong teh. Pira ku dewek saeng ko jeung bangsat, ulah janji wae ngomong teh euy, pake otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan para mitra, aki bade neraskeun dongeng dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-8. Dina bagian ka-8, harita teh Udawa keur Minang Saraya ka kuwu sabana nalungtik jalma anu ngusir ka Nyi Mariah tea. Udawa terus ngadesek nanyakeun ngaran eta jalma. Atuh kuku sabana gancang dijawab. Tah ieu anu dipikiran kupun Mang oge. Kumaha atuhnya? Uguh Mang oge keur bingung ieu teh. Nah moal nu sok diporo ku barudak mah kitu. Sabab geus 2 kali aya laporan yen ronda teh kungsi ngepung jelema jahat anu kahiji lumpatna teh ka imah Nyi Warni terus kabur. Anu kadua lumpatna teh ka pakarangan Bumi Aden cenah. Tah ieu teh keur dipikiran ku Mang. Gebeg Udawa ngarenyag, tetela kajadian anu diobrolkeun jeung Pak RT geus nepi ka kuwu sabana. Udawa jadi sieun bisi katudingan sabab bangsat anu diudag lumpatna ka imah manehna. Pakuwu, eta teh abdi oge tos terang margi Pak RT nepangan ka abdi karorompok. Kantos naroskeun, nah wengi eta abdi ka mana cenah. Duh, sok sieun nyangka ka abdi weh pakuwu. Ari Aden. Moal nya atuh, moal nanaon. Da moal nyangka ka Aden atuh. Ayeuna mah kieu bae. Aden sareng Den Mariah ulah bade kapangaruhan. Calik-calik bae sing raos, sing ayem, sing tentrem. Keun da kumang oge teu diantep. Najan taranganjang unggal dinten oge, sanes hartosna teu diemutan. Ngan pun emang seueur deui padamelan. Pokona mah ulah digugu. Eta mah ngahihiledan. Jeung pasti jelema jahat eta teh. Hayang beunang pugu. Urang tanya, nah saha anu jadi dalangna? Sumuhun, sae kitu oge pakuwu. Geura, den sina ka dieu urang ngobrol jeung pun Mang. Nyi Mariah dicalukan, jol nyampeurkeun, malah mah dibarengan ku ibu kuwu. Satuluyna ku kuwu sabana teh dipepelingan. Sangka Nyi Mariah tetep tumetep cicing di imah, ulah galideur, ulah kapangaruhan ku jelema anu can puguh karuhan. Malah ibu kuwu oge milu ngarewong. Ngabeberah teh Nyi Mariah, sangkan tetep betah di dinya. Bu kuwu janji rek nempoan cenah, ngarah Nyi Mariah ngarasa regreg. Tina ku anteng ngobrol, tepi ka teu karasa harita teh geus magrib. Nya geus kitu mah Udawa sakulawarga balik deui ka imahna, dijajabkeun ku anak pakuwu sabana anu panengah. Satuluyna Udawa teh nyorang mangsa-mangsa anu panjang, anu pinuh ku gogoda jeung ujian. Saban peuting tisaprak Udawa pindah ka dinya, rona urang lembur Banjarturi teu weleh riweuh. Sabab aya wae kaributanana, bangsatna jiga ngahaja nembongan. Sababaraha kali dikepung, lumpatna anger ka pakarangan imah Udawa. Mun geus asup ka dinya, sok ngiles hese ditewakna. Kajadian kitu teh mineng pisan, tepi ka para ronda ngarasa bosen, sarta boga hate goreng ka Udawa. Ari sabab moal saha deui cenah iwal tinu boga imah eta. Ngan basa aya anu usul rek ngalabrak ka Udawa dihalangan ku Pak RT. Timbul pabentar paham antara RT jeung masyarakat anu akhirna ka emper-emper kadangueun ku kuwu sabana. Dina hiji poe RT disaur ku pakuwu sababaraha urang inohong lembur diondang deui. Di antarana Mang Bahri, Palebe jeung tua kampung. Sakur anu diondang geus datang, ngariung di tepas hareup
Ku sabana diuk dina korsi, sedengkeun semahna sawareh diuk dina lampit sabab korsi temahi. Ngong ku sabana ngamimitian muka sawala. Para bapak, para inohong lembur Banjar Turi anu kusim kuring dihormat, ayeuna geus mangsana pikeun ngayakeun babadamian, pikeun mungkas pabentar paham anu ku kaula kungsi kadenge. Kaula geus nyaksian sarta geus nenyo sorangan kajadian antara RT jeung para inohong anu nyawalakeun perkara bangsa tea. Omat ulah rek kapangaruhan ieu. Urang teh keur diuji kasabaran jeung katabahan. Sabab kurang-kurang mah bakal ngadatangkeun pacengkadan anu ngajurus kana mumusuhan. Hal ieu teh teu dipiharep ku kaula. Jempe can aya anu nemalan. Ku sabana nitenan sakurnu hadir dipapai hiji-hiji kawas anu can apal kana rupana anu dipalar teh hayang nenyo riuk beungeutna sabada diomongan kitu. Perkara anu rek dipedar ku urang teu kudu dicaturkeun deui sabab geus pada ngamaklum. Ayeuna mah anu leuwih penting kaula hayang ngadenge laporan ti para pamimpin ronda. Sok nyarita rek saha heula? Abdi Pakowo. Mang Bahri ngacung bari cengkat, nenyo kitu teh Pak RT ngadilak bangun anu ngewa. Sok gerang ngomong, ulah bulat belit Bahri, ulah ngayayai, tapi kudu langsung kana masalah anu keur dipedar ayeuna. Kieu Pakowo, abdi sareng rerencangan geus 3 kali kagiliran ngaronda. Giliran anu kahiji bangsa teh nyumputna di imah si Warni kea. Tapi nu kadua jeung katilu mah si bangsa teh lumpatna ka pakarangan imah Den Udawa tea. Saksina 5an. Kabeh bisa ditanya ku bapa. Ngan sakitu? Tos, sakitu. Kumaha anu sejen? Aya anu ngacung tiluan. Ieu oge sarua jeung Mang Bahri sebagai kepala ronda anu kungsi manggihan bangsat sarta lumpatna ka pakarangan imah Udawa. Saksina disebutan saurang-saurang. Kuwu sabana unggut-unggutan jadi yakin loba anu manggihan yen bangsa teh unggal diudag lumpatna kadinya sarta sok ngiles. Atuh jadi bingung kuwu sabana oge. Red KRT terus nanya, RT, tah kitu geuning laporan ti para gagedug ronda teh. Tah ayeuna kari anjeun nerangkeun sababna. Pangna kajadian kaributan di lemur urang teh kumaha ieu teh mimitina. Pangna aya pabentar paham. Kaula mah teu hayang ngadenge deui aya nu kitu. Sok nyarita. Memeh ngomong RT teh ngadehem heula terus ngusap beungeut sabab nilik kana sora mah bakal eleh. Lantaran 1 lawan 5 tapi manehna boga alesan deui pok ngomong. Kieu Pakowo. Laporan ngeunaan ayana bangsa teh unggal wengi oge dugi ka abdi. Memang matak panas kana hate, matak bingung kana uteuk. Ari sabab bangsat anu diudag anger lumpatna teh kadinya jeung sok terus ngiles deui. Pangna aya pabentar paham teh masyarakat maksa ka simkuring sangka nangkep Den Udawa. Ari sabab rata-rata baroga anggapan yen bangsatna teh Den Udawa. Tapi ku simkuring dibantah. Ari sabab simkuring kungsi langsung ngadatangan Den Udawa. Neuleuman hatena. Tetela mustahil jeung teu mungkin deui. Sabab cek anakna, cek pamajikanana, Den Udawa mah saban peuting oge aya di imah. Tah ieu pabentar pahamna teh Pakowo. Rahayat keukeuh ngadakwa Den Udawa, simkuring keukeuh ngahalangan. Tah, kitu Pakowo. Oh, kitu. Nah bener geus ditanya langsung ka jinisna. Kan tenan, langsung ka Den Udawa. Malah masane sakali Pakowo. Aya 5 kali naroskeun teh. Jadi bingung kau lagi mutuskeunana ieu.
Sabab laporan ti RT teu bisa dijadikeun dasar pikeun ngabantah. Sabab pamajikan Den Udawa bisa wae saengko alias badami jeung salakina. Kaduana teu aya saksi anu netral ti pihak urang. Tah leres Pak Kuwu, kitu emutan abi oge. Jadi lamun Pak RT keukeuh ngahalangan sarua jeung saengko jeung Den Udawa, sarua jeung nang tayungan bangsat. Rek iraha amanna ieu lemur teh, ari bangsatna dipinding-pinding kitu mah. Cek Mang Bahri bari pepeta, manehna mah keukeuh hayang nangkep Udawa. Malah baturna oge reang nganyakeun sapamadegan jeung Mang Bahri. Bahri, ulah gagabah sia ngomong teh. Pirah ku dewek saengko jeung bangsat, naon untungna deuleu. Ulah jangji wae ngomong teh euy, pake otak. Pak RT amekeun panonna manipun celik, malah mah meh-mehan nangtung bari nulak cangkeng. Ih, Pak RT, kuring mah nyarita anu sanyana didukung ku fakta jeung saksi. Pokona mah lamun Pak RT keukeuh ngahalangan karahayat sarua jeung mihak ka bangsat. Teu bisa deuleu, da kudu dibuktikeun heula sia. Komo lamun Den Udawa malik teu suka, saha nu era? Pan urang sararea. Sabab bangsat anu dibeberi ku maraneh can kaciri babangokna sia. Ukur tembong kalangkangna eta oge tembong dinu poek. Kulumpatna kadinya oge geus cukup atuh. Tungtungna Mang Bahri jeung para gegedug rona sejena ngarentog ka Pak RT anu ngan sorangan. Kubu sabana meh-mehan teu bisa misah lantaran anu ngomong pacowong-cowong nya akhirna kubu sabana nangtung bari nepak meja. Jempe heula. Saha-saha anu teu nurut kana omongan kaula eta anu rek ngacaukeun. Jempe tapi ting buncelik bakat ku amak nafsu ngagedur can kabudalkeun kabeh. Pak RT kakerot manehna oge teu aya kasieun sabab boga pamadegan kuat yen Den Udawa teh lain bangsat. Dengekeun ku sadarea, pikeun mecahkeun ieu masalah perlu kasadaran ti sadarea. Sangkan teu gagabah nuding kanu can puguh karuhan. Sabab lamun keukeuh rek kitu peta, ieu masalah lain beres, tapi kalah matak nambahan awut-awutan, kacau. Pak Kowo, ayeuna mah geura teangan cara mereskeunana. Nah rek kumaha? Palebe milu ngomong bari nangkep harigu bangun anu kurang panuju kana eta kajadian teh. Kieu palebe, kitu deui ka sadarea. Cicing heula, tiiskeun uteuh, bebaskeun hate. Sabab satungtung pikiran pusing atawa hate ruwet moal bisa mikir anu bener, anu akhirna hasil pamikiranana kalah matak nambahan susah, matak nambahan riweuh ka sadarea. Jempe taya anu ngomong, ku sabana diuk deui ngan katara paromana rada bangkenu ambak teu panuju kana sikap anu hadir di dinya. Eueuh anu koloteun sabab geus kacekok ku bangsat anu nyiliwuri. Lila-lila Pak RT ngomong leuleuy daria. Ayeuna mah abdi moal pipilueun Pak Kuwu. Pokona mah pamadegan abdi tos nembrak. Tah kitu teu nuding ka Den Udawa. Kanggo ngarengsekeunana mangga nyangakeun ka Pak Kuwu. Keun ku kaula ditarima eta panyerenan teh. Kumaha aranjeun? Kuwu nanya ka para gegedug ronda. Nya sami we. Mangga nyangakeun ka Pak Kuwu. Nu sejena oge nya tujuan deui pada rek masrahkeun ka Pak Kuwu. Mun nya rek masrahkeun ka kaula, kabeh kudu taat kana parentah kaula. Dengekeun ku sadarea. Kieu pamadegan kaula secara pribadi ye. Den Udawa mustahil lamun kudu ngabangsat. Alhasil pamadegan kaula sarua jeung pamadegan RT. Teu aya anu nembalan, da geus janji rek nurut. Ngan ari hate mah aya anu teu panuju, ngan teu wani kedal. Pok deui ku sabana nyarita. Tapi salaku kuwu, kaula teu bisa kitu. Sabab sagala rupa kemungkinan bisa wae kajadian. Ngan kaula moal bisa mutuskeun lamun can aya bukti jeung saksi anu bisa dipercaya. Jadi carana teh
Urang sarerea kudu ikhtiar babarengan. Nah kumaha cara pikeun ngabuktikeunana? Nya, kitu kahayang kuring oge. Mang Lebe ngengklokan. Kumaha carana Pakowo? Kieu carana teh. Ronda anu sejen eureunkeun, perekeun. Ulah aya anu turun ti imah. Minangka gantina urang anu aya di dieu ngaronda kabeh. Kaasup kaula oge rek indit. Tapi kudu aya tiluan anu cicing di imah udawa. Talingakeun den udawa. Nah indit atawa henteu. Turun ti imah atawa henteu. Tah kumaha lamun kitu? Cek sabana nyodorkeun usul ka sarerea. Can aya anu ngajawab, malikir heula mani ulang. Lila-lila Pak RT cengkat terus ngomong. Satojo lah. Tapi nepi ka iraha kikituan teh Pakowo. Tepi kamanggih bukti menang fakta anu nyata. Satungtung can aya fakta kitu, wayahna unggal penting kudu ngaronda. Saha nu rek ngajaga den udawa? Anjeun Mang Bahri, pek neangan duaan deui anu sapaham jeung anjeun. Sawareh milu ngaronda, sangkan ke lamun ayana naon bisa silih percaya, henteu silih tuding. Mangga lah. Sok, saha nu rek usul? Jempe deui, teu loba anu wani ngomong. Dikitukeun ku Pakowo sabana mah kabeh oge tunduk. Da geus eleh janji yen sarerea rek taat kana putusan ku sabana. Eueuh nu usul hartina kabeh satuju. Ti mimiti peuting engke urang sarerea kudu ngaronda. Ngan anu biasa kagiliran engke bejaan teu kudu kitu. Saha pamingpinna? Kalarsan abdi Pakowo. Tah, syukur adik itu mah Bahri, pek bejaan anak buah maneh. Akhirna keur saheulaanan mah paceng kadan teh rengse, sabab sarerea geus panuju rek ngayakeun heula panalungtikan babarengan neangan bukti anu nyata pikeun ngabuktikeun udawa. Sanggeus satuju sarerea mah bubar weh babadamian teh. Ku sabana ngarahu terus ngusap dada bari gogodeg. Sing sabar Aden. Geus mimiti gogoda teh daratang ieu. Tapi tong sieun mang moal cicingeun bakal ikhtiar pikeun ngabersihkeun jenengan Aden. Ceku sabana ngomong sorangan terus ngalinting rokok tina daun kawung pelenyun udud. Keur kitu jol bojona. Aya naon Bapak? Kakupingna mani matak sieun? Lah nya eta atuh aya-aya wae pikiraneun teh. Den udawa disarangka tukang bangsat. Dumeh eta unggal aya bangsat sok lumpat ka pakarangan imahna. Ngiles di dinya cenah. Asa piraku, budak sakitu bageurna, make kudu ngabangsat sagala, jeung deui apan sagala loba den udawa mah. Piraku rek nyukupan pangabutuh ku hasil papaling. Nya eta atuh, jelema teh pikiranana rupa-rupa. Aya anu ngandelkeun omong batur, aya anu ngandelkeun perasaan sorangan, aya anu ngandelkeun sangkaan jeung kira-kira arang langka anu nilik tina akal budi jeung bukti. Kumaha atuh ayeuna? Kapaksa bapa rek ngaronda, tepi ka meunang bukti. Karunya teuing den udawa. Kubu sabana ngarahu, mikir deui dina hatena. Bisi aya tindakanana anu salah. Tapi dararasaan mah kabeh oge geus ditimbang-timbang untung rugina jeung aya fakta anu nyata. Atuh geus pancek pikiran mah teteg deui hatena. Saterusna galecok ngobrol duaan jeung bojona nyaritakeun udawa. Sedengkeun anu diobrolkeunana sarua keur manggih masalah deui. Harita teh Nyi Mariah balik ti warung, ngelek esti Nuyun Ahmad, cari nakdak pikawatireun, balanya kebebenangan, puguh we datang ka imah teh udawa heraneun. Kunaon Mariah? Nah datang-datang teh beceurik, aya naon? Kang Udawa, harianeun urang dieu, omongan matak nyeri kana hate, nyeri mani asa digerihan ku hinis, ngahina teh asa kabina-bina teuing. Abong ka jelema anyar pinanggih,
Ampun, Kang. Gening kieu karasana. Nyi Maria kalah beki angot cerikna. Anu tadina ukur carinak dak teh ayeuna mah jadi ngangkaung. Anakna anu bungsu tilu cerik Ari Ahmad ukur ngahuleng. Masya Allah. Nah aya naon deui ieu teh? Aya naon Maria? Maria can nemalan ngabudalkeun heula kasedihna. Ceurik ngading diut kawas budak leutik teu era-eraeun ku anakna tina awahing ku nyeri hate. Atuh dawa oge teu ngomong deui gancang ngarawu budak nu bungsu ditangkep pageuh. Lila-lila Maria teh teteg hatena geus dibudalkeun mah rada ngemplong. Tapi ari Cipanon mah teu burung juuh terus disusutan ku tungtung kabaya. Kang Udawa, Kumaha Maria? Kang, kacirina we jiga anu tenang teh. Gening bukti namah ka urang teh loba anu mikangewa. Tadi namah abdi teh geus atoh sarta gede hate. Sugan teh nyawe rek nyaraah ka anak urang. Ari tadi rek balanja oge tukang warung teh kalah ngeleos. Tingkeban warung kalah ditututkeun. Ditanya ento nembalan, disamperkeun kalah indit. Malah mah aya tatangga anu ngomong, megarkeun teh ulah wawuh jeung pamajikan bangsat cenah Kang. Hate abdi teh nyeri, Kang. Nah habet disebut pamajikan bangsat. Segeruk Nyi Maria cerik deui, atuh mani ngahulang Udawa teh. Ayeuna kakara kaharti, paingan pamajikanana datang-datang terus cerik. Da geuning meunang kanyeri ti tatanggana. Hate Udawa asa disisit, nyeri peurih. Eta bet aya nu tega nyebutkeun bangsat. Padahal iraha manehna ngabangsat. Apan matak daek kuli macul kuli ngaramet oge. Bakatku hayang menang rezeki anu halal. Menang sajongjongan mah teu aya anu ngomong. Nyi Maria cerik deui kan geus lila pok Udawa ngomong. Maria geus ulah jadi pikiran. Urang sangakeun we kanu Maha Kawasa. Disebut bangsat mah jamak da moal bohak. Asal urang ulah ngabangsat ngan munga-munga. Gusti Allah maparin pitulung ka urang. Kumaha carana supaya omongan batur teh leungit deui ulah ngagogoreng wae ka urang. Jama kumaha ari Akang? Kitu carana mah geus kacida teuing. Lain heureuy, lain banyol, tapi ngahina nyaan Kang. Tah si Ahmad, anak urang, hayang ulin jeung anakna oge kalah dipolototan. Nya, keun bae sing sabar heula. Keun, akang rek nepungan ka pakuwu. Nah kumaha ieu teh nu jadi sababna? Da nya Pak RT oge geus sababaraha kali datang ka dieu. Nanya keun urusan eta. Sugan teh moal mapai nepi ka kitu, Maria. Wayahna Kang, tuang tah jeung uyah wungkul. Sabab rek balanja oge, tukang warungna teu hayangeun dibelian ku urang. Keun bae Maria, geus keun bae. Satuluina Udawa teh ngalelemu hate pamajikanana. Diomongan supaya sabar jeung tawakal. Kuat nahan gogoda jeung ujian ti pangeran. Ujian teh syariat namah memang datang ti sasama manusia. Tapi hakikat namah apan ti Gusti Allah. Nya akhirna mah kalahkeun ku hantem di lelemu. Hate Nyi Maria teh teger deui. Ceurikna eureun. Terus digawe sakumaha biasa. Ngan Udawa oge ari geus manggih kajadian kitu mah jadi mikir. Manehna kudu ikhtiar. Sangkan ngaran manehna teu jadi bahan hinaan urang lembur. Kirawanci Saria Kelayung jol aya semah tiluan lalaki wungkul. Udawa reuwas. Keur mah eukeur aya laporan ti pamajikanana yen kitu-kitu ari ayeuna bet datang semah lain mangsa. Biasana oge wanci kitu mah kudu araya di imah masing-masing lain bet ngadon nyemah. Mana kitu oge meureunan penting. Haturan Mang Bahri, mangga kalebet cek Udawa miheulaan ngabagiakeun ka semah da kabeneran manehna aya ditepas. Nohon Aden? Punten atuh ngaganggu Mang ye. Henteu Mang Bahri, nuhun we keur sasumping rurumpaheun karo rompok. Asa regreg abdi teh. Mang Bahri jeung baturna duaan arunggah. Terus gukgek dariu kalayan tenang. Udawa nyang hareupan kalayan daria sedengkeun Maria jeung anakna teu waranieun ngaganggu caricing we di tengah imah. Geus merenah pok Udawa nyarita deui.
Punten mang, abdi teh bingah aya ruas aya, bingahna dumeh aya nu kersa sumping, asa regreg aya anu ka dieu teh. Dupi rewasna teu aya iber ti anggalna, tumorojog tanpa larapan, sumping wayah kieu deui. Nah aya pikeun saeunaon naon mang? Panon udawa melong ka Mang Bahri, geus hayang ngadenge jawabanana. Kieu Aden, Mang teh isin salaresna mah. Nanging kumaha atuh da Mang mah ngandarma utusan suku sambung lengkah biwir sambung lemek ngajalankeun pancen gawe anu dipasrahkeun ka Mang. Kieu maksudna teh Aden, di lembur urang teh ayeuna nuju werit, meh saban wengi aya wae bangsat anu ngulampreng dikepung kurona, nanging sakitu dikepung ku seueuran teh teu katewak wae sarta lumpatna sok ka dieu wae. Reg Mang Bahri eureun heula, manehna bingung kudu kumaha nuluykeun omonganana anu dipalar supaya udawa henteu kasigeng hatena, tapi tujuan bisa kahontal. Sedengkeun udawa henteu nemalan, kalah melong, da omongan Mang Bahri memang can tamat. Tah, salajengna Aden, balarea teh marudah dugi ka timbul pacekcokan, silih tuding, silih salahkeun. Nya akhirna tadi teh para inohong dikempalkeun ku pakubus sabana. Dupi putusanana nu ngaronda teh para inohong wungkul. Sapalih ngarona di lembur pun emang sapara kanca, tah ieu tiluan diutus kedah ngajaga di dieu. Maksudna upami eta bangsat lumpat ka dieu supados kanyahoan sarta bade ditewak. Tah, kitu Den. Udawa unggut-unggutan, ras inget kana obrolan jeung Pak RT, yen bener unggal aya bangsat lumpatna sok ka pakarangan imah udawa, tepi kaloba anu nyangka yen udawa teh bangsat, nya ieu pisan anu ngajadikeun pacengkadan teh. Sumuhun, kahartos atuh ari kitu mah Mang, abdi sakulawargi nganuhunkeun pisan kana perhatosan ti para inohong, khususna kasalira Mang anu kersa ngarencangan abdi di dieu. Mang madar mangajalankeun tugas Den. Sawios Aden mah teu kedah ngiring ngarona, bade kulem nya kulem. Bade ngarencangan Mang di dieu nya mangga. Insyaallah abdi bade nyarengan Mang. Nuhun atuh ari kitu mah. Sawangsulna Mang, mangga atuh urang sasarengan ari kitu mah nya. Mugi-mugi we sing aya hasilna. Da saleresna mah abdi oge nuju ngemutan perkawis ieu. Margi sacara teu langsung abdi oge ngaraoskeun pahitna tina kajantenan ieu, malah mah nembe bieu pisan. Pun bojo wangsul ti warung dugi ka ngabangingik ceurik, balanya ge dugi ka teu hasil. Cek udawa asa aya kasempetan, langsung we nyaritakeun pangalaman pamajikanana ngan teu jiga anu ngadakwa saolah-olah bebeja kawas anak bebeja ka bapana. Tapi teu wudu Mang Bahri jeung baturna teh reuwaseun, da maniting rarenjag, terus carolohok nempo ka udawa. Nah kumaha Aden? Aya kajantenan naon? Sumuhun, buah tina kajantenan anu disaurkeun ku Mamang tadi, gara-gara sering aya bangsat lumpat ka dieu, dugi ka sumebar beja ka masyarakat yen abdi anu jadi bangsatna. Dupi anu tumiba kapun bojo mah kieu, barabat udawa nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku Nyi Maria. Dibejakeun kabeh satarabasna, atuh mani carolohok Mang Bahri jeung baturna teh. Hatena ngahlas adi ngadenge kitu mah. Sabab ayeuna kakara kaharti, memang can aya bukti, can puguh karuhan saha-sahana, tapi kulawarga udawa mah geus meunang hukuman ti balarea. Tah kitu kajadianana teh Mang. Janten abdi teh bingah upami Mamang kagungan maksad kitu. Abdi mah ngadukung pisan, ngadede pisan. Mangga ngarona di dieu. Itung-itung ngawaskeun abdi. Mun perlu abdi cangcang. Bisinya ngulayaban kalembur ngadon babadog. Geduk asa aya nu ngageduk kana jantung Mang Bahri. Ayeuna mah omongan udawa teh peureus. Mang Bahri ngeluk tungkul, kitu deui baladna anu duaan. Sarua asa kapeupeuh mamaras sabab niat maranehna sasat kabaca ku udawa. Mang Bahri mimiti ngarasa teu betah, asa kagok rek cicing di imah teh.
Tapi da inget kana tugas ti Pakuwu, jaba manehna geus sanggup deui katurug-turug, manehna pisan anu tandes nuding ka Udawa. Tapi kaloba baladna ronda mah rata-rata nuding ka Udawa. Bongan nili kana bukti, unggal aya nu lumpat, losna ka imah Udawa. Tapi ari ngadenge omongan Udawa kitu mah teu burung peot hatena teh. Rumasa manehna geus goreng hate ka Udawa. Ujang Nyai sareng mitra sadaya rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha perjuangan Udawa salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-10. Hapunten tina sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan. Sakitu anu kapihatur permios Cag.